Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nabi urang sararea, Kanjeng Nabi anu mulya, Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana. Ramana Gusti Abdullah, Ibuna Siti Aminah, dibabarkeun di Mekah wengi Senin taun gajah. Rabiul Awal bulana tanggal ke-12na, April bulan Masehina tanggal ke-20na. Ari bilangan tauna 500 cariosna, 70 panambihna sareng sahiji punjulna. Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur, ningga cahaya mani ngampur di bumina hurung mancur. Parangina Kanjeng Nabi jatni kapinuku puji, pintar atur gede kawani sabarnya akasasami. Keur 4 taun yuswana diberesihan manahna, Nabi dibelah dadana, malaikat nu melahna. Jibril kadua rencangna, Mikail jenenganana ngesikeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna. Tuluy dada Kanjeng Nabi gancang dirapetkeun deui, sarta tengah raos nyeri dicap ku hotamin Nabi. Rama Nabi kacaturkeun, pupusna kacarioskeun, basa Nabi dibobotkeun 2 sasi kaunggelkeun. Kagenep tahun yuswana ditilar pupus ibuna, Nabi dirorok eyangna
Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin Kanjeng Nabi nu prihatin yuswa 8 tahun yakin eyang namulih ka batin sabada wafat eyangna Nabi dirawat pamana Abi Thalib kakasihna saderek teges ramana Kanjeng Nabi sering pisan bicanda ka negara Yaman sok nyandak barang dagangan di dinya teh pajeng pisan kacatur di eta negeri loba pandita Yahudi sareng pandita Nasrani nu tepang jeung Kanjeng Nabi sadayana sasauran ieu jalma moal nyalahan pinabieun akhir zaman Toret Injil geus ngiberan sifat Nabi panggeugesan aya di anjeunna pisan harita loba nu iman ka Nabi ngangkeun panutan karesepna Kanjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti di Gunung Hira maranti ibadahna saban wengi di dinya jol kasumpingan Jibril nu nurunkeun Quran kalawan dauh Pangeran Nabi didamel utusan harita yuswana Nabi 40 tahun kawarti diutus ku Allah pasti nyebarkeun agama suci anu iman pangheulana Siti Khadijah gerwana Abu Bakar kaduana sobat nu panguliana murang kali nu nonoman anu pangheulana iman Sayyidina Ali pisan kana bisa derek misan jeung ari jalma belian anu pangheulana
Sayyid Bilal kaleresan anu jadi tukang adan. Ari lolobana pisan kana Nabi teh ngamusuhan, nganiaya ngajailan, teu aya pisan rarasaan.